Rongsok. Mang, bukan rongsok tuh. Tumben sia nanya rongsok ka aing biasa ngabududud kehead. Iya, pan aing can menang ti isuk ya. Suka de boga. Naon we lah sok aing dibeli. Ya, urang mah teu boga mah aya rongsok mah ngan bieu aya nu ngajual. Saha? Kok lobanya rongsokna? Loba rongsokna mamang. Disi hansip ngan plastik. Bae. Wah, ayo loba mah tuh. Heuh, da ima jeung udun. Nunya infona. Siap nuhun. Anjir, bager kitu si Mang Rongsok euy. Ngarek komisi. Cagen acan rongsokna. Ah, lumayan. Nuhun, Mang. Sip. Ih, cuk, kebenaran pisan aya ngajual rongsok plastikan. Heuh, mana atuh barangna? Nah, teu ngideur ayeuna. Pan bisa nama sok jagalin. Ante aing cuk aya mah teu ngider. Aya plastikna nama ngan saeutik acan. Kajon sip bae saeutik ke jeung nambahan aing ti isuk can meunang ya.